Cek 1, 2, 3. Perkenalkan, gua adalah Cacan. Haha. Mana sahabat? Iqbal. Yo, tepangkeun nami Abi Iqbal. Ngaran mana saha? Nama saya Cikal. Halo, kenalin nama saya Cikal. Namanya openingnya naon deh? Naon we lah brother, asalkan semuanya happy brother. Arek naon ya bah? Emang Cikal. Oh, main catur. Arek naon kah? Main catur. Alright. So kah? Guys. Oke guys. Rada main catur heula ya guys lah. Iqbal. Si Iqbal warna bodas, nu bodas heula. Kumaha ya, Lur? Dunia perciwisan. Hayang ini. Sunda. Ya, senang lah. Semoga kalian bisa mengerti yang nonton bahasa Sunda. Kita adalah orang yang Ingin dimana kita sedang main catur. dan Ngeri ya. Kal, pakai teknik naon Kal? teknik Italian. Ngeri kieu. Mun Mang Iqbal naon Iqbal? Teknik kipas. Mantap lah. Rada isin ya jaketna pemerintah. Oh, perkenalkan heula atuh. Oh, kenalkan. Mang Iqbal euy. Kamu teh pode Kade ieu Lur. Permainan anu paling berat yang main catur. Ster. Soalnya ngangkat kuda nya jeung benteng. Ster. Benteng. Anjir. Skakster benteng ya di oleh Mamang Cikal ya. Ngomongkeun terakhir atuh. Anjing, ucing, goblok. Naon bal rek Aldi Tahir wae bal. Jadi kieu Lur. Si Aldi Tahir na boga masalah naon anya. Nya balnya si Aldi Tahir boga masalah naon jeung kahirupan arurang. Hanya jadi ustad. Yang jadi naon bal? Ustad. Jadi ustad. Heeh ngan teu ka ieu, teu ka taika. Tahu nih Sebenarnya orang muncul kurang si Aldi Tahir mah sensasi hungkul sih. Biasa ruji itu nya anggarnya. Orang bisa lagu tentang catur, Bang. Bisa nyian lagu tentang catur. Oh catur. Makin ada si Aldi Tahir. Si Iqbal diskak deui.
Udah terakhir kan belinya. Seberapa persen bal keyakinan maneh bisa menang main catur jeung cikal? 55%. 55% lur bisa menang lawan cikal, keyakinan si Iqbal. Lamun maneh kal seberapa persen keyakinan menang main catur ieu jeung si Iqbal? Ya kudu yakin 100%. Magnus lur tah kade mah. Bisa. Ntar mah masih buntung. Sekak lagi. Bari udud atuh bang mainna tuh. Ngeunah sigana. Bisa ya diedit ke orang kamerana. Kan ieu buram ya. Bisa jadi cekas ke orang. Oh. Bang Iqbal mencoba untuk mencoba untuk serangan balik ke Mang Cikal. Apa yang akan dilakukan Mang Cikal? Jadi kieu lur untuk maraneh yang nonton ini, jadi urang teh kudu bisa main catur. Ada teknik tersembunyi mana? Cikal aya teknik tersembunyi euy. Bal mana main catur ti iraha bal? Di SMP. Dur. Ade euy, ka mana main catur ti iraha ka? Ti lahir. Manya ti lahir anjing. Kolera aya nya lu ampun anjing. Mat. Gila aja li bodas. Kak mat. Mat. Anjing, kumaha mah? Menurut maneh? Madep Mang Cikal. Kumaha ka atas kemenangan maneh kumaha? Tetap semangat. Sudi aing mal main lah. Aing teu bisa main catur. Naon deui urang deui? Geus asa video. Geus. Lur jadi kieu we lah. Ngobrol. Ti arorang mah nya kieu we nya. Main catur sabari ngobrol lah, seru lah. Tong ka urang mah. Hah? Bari ngopi. Kopi na mana? Oh itu, aya. Kurang beri ngopi. Sakieu we meureunnya balnya ti urang mah. Ngobrol. Nah jadi dia teh ngawarung ya budak. Mang Cikal teh ngawarung di dia. Ieu teh perkumpulan interesting ya kade ieu barudak. Gelo. Kumaha ka mane sebagai pemain catur terhebat di interesting kumaha? Oh itu gila. Loba nu halus can. Tah, keur maraneh ya mun aya nu jago main catur bisa tanding jeung Cikal. Instagramna aya di deskripsinya. Siap.
Oh. Cicare. Dicari aja Geus meureun segitunya banyak video ayeuna mah. Kumaha Kal 10 menit. kesan-kesanna? Kesan-kesan main catur Kesan-kesan ayeuna apa ya ayeuna? tetap semangat, Kesan-kesan video kali ini. Senyum. tetap tersenyum kawan. Dulu ya. Tetap tersenyum kawan. Mun maneh Bal kesan-kesan video ayeuna kumaha? Terkadang orang yang telah menyakiti hatinya sendiri adalah obat hatinya tidak. Anjing jero teu ngarti aing. Itu kumaha? Yes, lur atur nuhun sadayana ngantos nonton interesting. Semoga Willy rek ka dieu. Willy preman pensiun. Sakit tuh guys. Kayak kadang deui bakal aya Willy Tungguan preman ke pensiun. videona. Tungguan. Catur rek diajak catur. Arek Willy arek diajak catur di dieu di interesting jeung Bari cikal. ngobrolkeun londok. Bari Ngobrolkeun ade londoknya anu diajak collab jeung si Sule ge embungeun cenah. Parah. Oke. Tur nuhun lur.